Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Gara-gara kebanyakan utang, hidup jadi berantakan. Sana sini cari pinjaman, bayarnya bilang minggu depan. Kalau lagi kumpul-kumpul, bayar-bayar utang. Kalau lagi kumpul-kumpul, pamer-pamer uang. Ini itu banyak utang, mau bikin apa aja, jadi susah kebanyakan utang. Aduh pusing, salaki gawe, giliran gajian, tegajian. Pusing kacida atuh, ya kumaha atuh. Dengan pegawaian hararese. Bingung aing ya aduh, makanya tahun baruan. Tenyekel duit saperak-perak acan. Menyeteng aing kudu jadi babi ngepet. Aing can beunghar can naon geus digebugan ti heulang ke. Yuh, kunaon eta sinia. Tarangna dipakean koyo layar tancep wae sia. Ieu mah budak kosna rada-rada stres eutik cek aing ge naon. Geus ku aing disaranan salakina dijodohkeun ku si Halimah moal sia tepi ka kieu. Ieu kabagian meureun duit-duit acan jeung sasapoe mah. Ieu mah malah kos jelema lieur linglung ieu budak ya. Aing jadi karunya nempona aing nempo kitu mah eta mah lieur dibuat sarangan ieu. Ku aing dibere saran teh ngawaro kita jodohkeun bejak salakina jeung si Halimah. Eta janda sok bos beling-beling gitu tah keukeun main nama sabaraha teuing tapi aing karunya teh tega aing nempo aya kitu mah batur marek tahun baru nyiapkeun ieu nyiapkeun itu jagong ayam bakar maneh nama udah ngalilieur sorangan lieurna dibuat sorangan malah ngalamun we aing jadi kumaha nya tega karunya nempona ulah sok ngelilir sarangan gerannya cobanya saran aing teh dipake jodohkeun salaki sia tuh jeung si Halimah bos beling tuh janda bos beling kadang aing sok karunya ka manehna kadang aing sok kesel kana kalakuanana eta kitu sok minjam injem teh dibayar naon bawa teh ku aing kudu ngarek ditanya coba. Aisyah kunaon isuk-isuk nanggeus nangkep tu urwae nyaman bari jeung bengong segala kesia kasurupan ko si eta Tamila sia mah beda deui hayang hulu bo deui sia mah ai kos ge nya nglekep kieu hareudang aing hayang kipas kudu aing kipas lah ye Gandeng dah, udah ngaganggu aing keur parusing ye. Kunaon si sia nia salaki siapan ngadenge-denge geus gawe menyataing ku pusing-pusing keneh wae aing heran da ka sia Naon gawe teu digaji teu dibikeun gajina nyaho kunan bawa pan aneh gawe teu gaji-gajian kumaha si eta bosna sia nya mana kedeung deui tahun baru emang sia mau bakar-bakar pugu ge teu gajian makanya yang janji kasih Iqbal anak aing ada kajakan kamol kajakan naon tah susi gitu tah nu bener sia nia seriusan ngomong kos kitu kadang kos kitu mah moal kateureuy ku sia mah nu aya sia olab ngadar kos kitu daripada jajan-jajanan kos kitu anak sia mendingan ku sia balikeun beas kan jana calaki sia gawe tapi teu bayar ontol kode eta bosna pantes si aing tadi nempo salaki sia lewat eta mata namni bariru gareuna kos nu ceurik kosna ku sia tos digebugan lain sia ku aing geus digebugan atuh naon balik-balik lain moal duit ieu mah seusehan kotor manis atas aing kumaha teu kesel atuh ge atuh sia mania anu digebugan kunaon si salaki sia kudu nama eta
anu ngajakan gawe na eta si Sapri gebugan ku sia. Karunya atuh salaki sia digebugan we karak balik gawe ku sia geus digebugan, geus ditonjokan. Ya di hatena mah hayang meureun ngabageakeun sia, cuman sia anak kitu amat. Enggak si Sapri teh angkeun ku sia tuh, gebugan ku sia bawakeun tuh. Pepongkol kadinya. Heeh, Ceu, aing teh hilap, da aing ku kesel-kesel da atuh. Oh kuduna mah anu digebugan eta si Sapri. Si Sapri mah eta pernah gawe di tempat aing eta bener. Asok nilepan duit barudak tah gaji karyawan ku manehna ditilep. Ku aing langsung ku aing dipecat bari dicarekan kesel aing ka manehna teh nyaho ka sia ge kitu. Goblok eta jelema nya. Ih, kun ku aing di omongan deui ke ku aing deuh. Si Sapri mah emang boloon. Keur kamari tah panen tales. Pugu-pugu aing geus ngitung ku aing geus dihitung untung. Cek manehna naon buntung cenah. Emang kudu didagorkeun tah jelema ramjadah kacida tah budak goblok. Atuh sia teh nya dibikeun wae. Naon salaki sia diajak gawe ku manehna. Nyaho manehna mah kitu, tukang tipu, tukang bohong. Pan teu nyaho, Ceu, yang penting masalah ki urang gawe we, teu nyaho jelemana kitu tukang tipu. Nyaho kitu mah kurang ya mau dibikeun, mana diajakan gawe. Terus sia nya ayeuna mah ulah dibikeun salaki sia gawe jeung manehna. Manehna mah geus nyaho tukang bohong, tukang tipu. Kudu di aing ge kitu wae, gaji karyawan yang kurang eta. Manehna meureun ditilep. Terus ayeuna mah ku sia teh angkeun ka ditu salaki sia ulah sina gawe jeung manehna. Ayo gebugan we aing bantuan deh lamun sia ngagebugan mah ku aing bantuan ulah sieun sia. Geus sia nya ayeuna mah loba pikiran sia. Engke matak gelo deui sia gelo salaki sia mah kawin deui engke. Teu dipikiran kumaha, kapikiran wae. Urang mah kaneng can meulina naon, ek tahun baruan kieu, ek bakar-bakaran cenah eta barudak. Meuli bakakak, meuli jagong, meuli sagala endah. Duit lagi eueuh can katempo. Ah sia lalagaan, biasana ge sia ge tahun baru nu kamari ge. Cuman meulem orai doang. Terus nyieun ieu sateram betuk. Naon lalagaan segala endah wae sia. Lalagaan ya sia nya. Nu eta mikiran teuing meureun arek bakar-bakaran lah naon lah. Geus kajen ulah loba pikiran tong dipikiran teuing sia matak gelo tibang tahun baru kudu babakaran segala endah. Atuh bosen we, Ceu, orai deui nu dibeulem. Atuh hayang mah sakali-kali hayang nu sejen atuh jagong mun teu hayam kitu tadi bakar. Ngeunah meureunna nya can nyorang. Sakali-kali hayang akan daging bakar, kososis itu tah. Naon sih kornet-kornet nu kitu tah. Hayang bakar-bakaran dah pokona mah cara batur nempona ngeunah meureunna nya. Ah sia nya kudu ngadahar-kadaharan kos kitu. Aing mah muncak aing mau cocok di sungut sia mah kadaharan kos kitu. Sama kadaharan nu jelema nu jara regud. Kos aing kieu yeuh. Mau cocok sia mah. Geus sia ayeuna mah ulah loba pikiran. Geus kae mah aing we isukan. Isukan geus ngomong salaki aing arek rek manggang daging kuda. Aing omat ka sia nya ulah sok mama. Pokona khusus sia doang keluarga sia ulah sok mamawa adi ipar. Sagala teteh ipar, bibina, uakna sia. Lain kaoret aing mah. Ngagandengkeun doang nyaho teu. Pokoknya geus dah sia lamun kai mah aing ulah sok mamawa sasaha khusus keluarga sia doang. Soalna salaki aing sok ngundang kolega di luar negeri. Jadi lamun sia mau loba jelema mah teu kumaha aing di naon tamu-tamu aing. Cuma kan ngagandengkeun doang di mah aing ge. Lain pelit aing mah lain. Ieu mah moal wasak ompi jelema dibawa ku sia. Ku aing arek diusir kumaha. Sia ulah baperan nya aing ngomong kos kitu nya. Yeuh, dulu sia mah emang narora deh. Alo sia eta narora kacida. Sagala di ieu naon teh di kolam renang ngomong bungkrung diasup-asupkeun ke manehna kadinya. Di kotoran sagala endah cai leutak diasup-asupkeun kadinya. Aing mending geus aral aing nempona. Sagala nu ajol-ajolan dina bangku aing mah kunaon naon nya. Aduh. Parusing aing gara handeng keluarga sia mah lamun geus ka imah aing nora kacida. Geus nyaho keluarga aing mah
dulu aing mah mun teu diajakan kosan bawa rame nya aing doang nu leulempangan kadinya kan emang nantisnya dulur aing mah kitu tah. Geus dah ulah segala endang ngajak-ngajak atuh dah ulah segala ngundang-ngundang aing ngundang kitu diomongkeun tapi ngajakan wae. Baper siapa nih pan aing geus ngomong mun aing ngomong nanan ulah baperan ulah sok dialah hate pan aing mah ngundang ke keluarga sia doang lain kabeh ku sia dibawa. Ingat kan tahun kamari tah si saha si Odi nya ku sia diajak ka imah ngaranna budak sagede kitu babaledogan atuh TV aing anu 100 in rusak popos nih kosna emang aing minta gantian ngomongna jeung si Odi eta neten kikituanan aing mun kesel ka cida di baledo kumanehna atuh prai we popos aing minta ganti ka sia dah henteu nya teu eta TV beratus juta coba eta aing meuli nage lain di dieu meuli nage di Australia eta bapana nu meuli salaki aing geus mah tembok aing dicoret-coret bacaanana coba naon ini rumah uwa ini uwaku tercinta naon bawa eta bacaanana mun aing meuli kesel ka cida yo nia aing ayeuna yo pasti nagelamun misalkeun dibawa eta dulur sia aing mencit eta nyen naon nyen kuda guling beak buru-buru beak pasti aing nya aing rek di eta tamu-tamu aing bere sisakeun huluna geus ulah mamawa dulu dah ulah baperan deh mun aing ngomong segala endah aing kuna naon aing teu bisa loba-loba budak. Ingat tuh tahun kamari sia aing mencit gajah aing beakeun ku dulur-dulur sia masa aing di age hantu lale na keluarga aing aing mun kesel ka cida aing rek ngomong kumaha da kata tangga aing mah da sia hungkul anu sok mah aing geus da si ayeuna mah geus sia doang keluarga sia doang dan nu datang ulah kabeh dibawa ku sia geus dah eta ikhlas mah ulah sok undang-undang ulah sok ngabejaan nya sorangan keluarga urang mah keluarga besar nya teu kita diajakan hiji kita ajakan kabeh kitu kakek mah ulah sok undang-undang dah tah yang teuing datang na oge Nah iya anu nyen aing kesel udah ambok sia mah baperan gede ngambok tibang ku omong gitu ge maksud aing mah geus dulu nan keluarga sia doang udah datang ka imah aing kadang mah kan dulu sia mah nempo gelas alus ge main kantongan wae main bawa balik wae kesalna aing gitu doang tah ka dulu sia teh main sorobot wae naon wae dioprek nah okil menora teh ya norak kecil ini yang geus lah pugu nanti geus aya ngomong eta babaturan salaki aing ngomong cenah Bunining suka bawa-bawa gembel maksud aing mah geus we mun si aing arek datang mah geus jeung jeung keluarga sia we doang ulah mau dulu sia dah arera aing narora ka cida ararangok aing nempona ge ieu mah geus sakitu ku aing dianggap dulur sia dulur sia geus dah amun sia nu datang mah kajen teuing amun dulur sia mah ulah barau lagian bodo amat dah dulur sia mah amun sia mah henteu datang jeung salaki sia jeung anak-anak sia ge bawa ka dinya tah saulah dulur sia dah narora